Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Assalamualaikum Bunda, Ayah. Ayah Neng, duduk di lebat. Maknya weh kadio. Mohon Bunda. Aduh si Neng emok dek nahonnya kadio ya teh. Maknya harho pada nanti pakai kemisnya. Jangan lah kumpulan ya teh, kumpul bang emang janji nasabah. Punten Bunda. Mangga Neng. Neng, ayo nanti iyo nya orang maknya kumpulan. Mohon Bunda. Alah siya kumaha Neng. Bunda acan ngabejaan ya teh kapara nasabah. Maknya Bunda mapan ingat teh enak teh libur kene yo. Libur lebaran. Maknya Terus kumaha tuh bundanya? Pada direnteng wae sadayana ku Bunda atawa kumaha? maknya nyamuan atuh Neng. Maknya karek gedor kumpulan geus direnteng doy maknya. Teras kumaha tuh bundanya? Oh kumahanya yang usah tuh kubuna teh anggolanya ibu-ibu maknya bekal rumpul pak enak. Oh mohon atuh Bunda ri kitu mah. Kelanya Neng. Nya Bunda kela sakedap kela. Ayo ieu teh Neng. Lamun abi nyungkeun cai wios henteu ieu teh. Rada serat ieu teh. Oh nyawios atuh Neng. Maknya bari sareng nasina moal gitu teh. Teu kedah repot-repot Bunda, abi mah nyukeun cai we hungkul. Haus. Maknya yakin eta Neng moal ujung nasina. Bunda masak ilo pindang. Nya atas atuh Bunda ari maksa mah sareng nasina we nya 2 cukil. Maknya yang ngas tuh kalah kubuna siapkeun heula atuh nya. Hayu atuh mulu ka dapur ayo nya. Nya Bunda, alhamdulillah makan gratis. Assalamualaikum, Neng Wi. Waalaikumsalam. Nah, budak teh geus balik nya. Barang kene. Tumben mana geus balik we kieu Seneng. Biasana geus sore mana balik teh. Biasa mah, guruna rapat. Oh gitu. Meni bosen ngadengeun agenya guru teh rapat teh jeung rapat. Nah emang rapat kenaon cenah eta teh? Nyeteuing atuh mah Neng mah teu apal. Pan Neng mah teu miluan rapat. Neng mah balik. Seneng, ari si Ica geus asup sakola acan ieu teh. Acan, emang kunaon kitu mah? Oh acan, pengen teh geus asup sakolana teh. Nah, mama nanya gitu ieu teh. Si Ica emang geus balik kitu mah? Enggeus kamari, tapi balikna teh ka imah manehna, teh ka imah Uyun, tapi ka imah ka imah bibina. Oh gitu. Berarti anu penting-penting ngomong jeung Neng, ini mah jurig. Ih, seramnya. Assalamualaikum. Neng. Waalaikumsalam. Nah, si Jasmine nya. Dek naon cenahnya si Jasmine nyamper? Jasmine, dik naon kamu ka dia? Kangennya Kak Neng. Dih meni geuleuh. Hayu urang ngalok si Ica yuk. Adeuy, meni perhatian kitu ka adi teh. Ih, hiu. Naon sih meni tong gituan lah. Geuleuh. Alah meni sok kitu ari tangan tehnya teteh Jasmine mah. Teteh Jasmine. Dih meni apa sih? Adek moal, teh mun adek hayu lawan moal. Ya geus aku main di sorangan. Ya udah atuh, hayu-hayu. Ya geus satu juk bebe heula kamu juk. Alah meni biar ngalong si Ica, teu kudu bebeja da moal dicarekan. Hawa teh meni bebeja heula iya yang dicarekan teh bebeja mah. Juk buru bebeja. Moal kamu teh meni moal dicarekan, nya ngalong si Ica dicarekan kamu kamana pipikiran anu nyarekan? Bebeja heula meni bisi diteangan engke juk buru bebeja meni horas bebeato. Iya, meni riweuh ka. Mah, Neng ini teranya. Init ka mana maneh Seneng? Ngalong si Ica, isi Jasmine ngajak soalnya. Oh, dek ngalong si Ica. Nya juga tuh meni kudu teng bebeja ari maneh. Beda ngalong si Ica. Oke. Pasti siapa ulah hendak ku indungnya. Masalah deh ini mah. Hayu Min, orang berangkat. Ya, sakedeung bebeja teh Neng. Hari itu banyak kudu lila pirage bebeja kitu patut hungkul. Ya udah atuh hayu. Tapi kamu mau pakai baju sekolah ini teh? Ya kan diganti dulu.
Nya make baju sekolah we. Emang kunaon gitu? Ulah? Hentes ya teh ulah, tapi emang bayon gitu lamun kamu tidak ganti baju ini teh. Moal di jebret gitu. Baik meniru pisan kamu tadi tehnya meni inilah itulah. Meni pirang ngalong si Ica, ngalong presiden atau meni kudu riweuh. Lain riweuh neng kamu teh meni kan ngalong si Ica teh jauh. Nah, jauh. Jauh kemana deh kamu? Ya ke rumah sakit lah. Kan si Ica dirawat di rumah sakit lain. Nah, ada si Ica manggus balik hari kamu. Iya gitu neng. Tapi neng tadi pas pulang sekolah aku ke rumah si Ica nutup pintunya. Berarti belum pulang. Ya kan si Ica baliknya ke imah bibina Jasmine lain ke imah Mang Uyun. Oh gitu ngomong atau kamu teh. Jadi aku teriwe. Hai itu, bongan sah kamu tidak bertanya ke Neng. Coba nanya. Jadi apa? Ya nggak satu hayu orang ke imah bibi si Ica. Let's go. Wah, taek wae si Jasmine nih juga monyet. Abang turun monyet. Tepkan lah seneng mah cina tuang sorangan. Orang tangan ibu-ibu ya nama maknya. La 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 la. Imas, udah kemana? Imana yo? Jualan sepeda segala maknya. Ya bunda biasa masa dek mau nagih laundry ya. Kan customer mas mah loba bana peleter jadi kudu ditagih gitu. Oh gitu ya tadi Imas maknya meni iya nya jika belanja online wae ketemarna pay letter bayar angkat gitu. Oh nyata bunda omolannya laba pisan customer mas mah. Kan bunda ada kemana ya teh? Dek iya Imas bunda teh ada kemabejaan para emoker gitu kan payana teh kemis pay kumpulan gitu. Oh jadi teh ditayang hiji-hiji gitu. Betul Imas maknya. Meni cara rapi teh yang bunda ditayang hiji-hiji nggak suatu nu gampang di WA alias di WA. Nih capek-capek teh yang ditayang hiji-hiji mah. Maknya oke nya Imas nah aku bunda teh kepikirannya ya teh. Si bunda meni jangan usah pikir segala bunda. Nah itu tuh kekirim-kirimnya ngawat maknya. Wah kuataan meren matahan teh kirim oge. Aya teh kuatana cek heula. Oge nih kekuatan maknya. Cik Mas bunda minta hotspot. Har jual geura si bunda Naomi mah minta hotspot. Nah, gesurung hotspotna eta. Anu mana ieu teh Imas ngaran Wipina? Anak keluarga PNS lain ieu teh. Lain atuh bunda meni eta mah nu Bu Erna nu PNS mah. Aduh Mas mah ngaranna ge Imas Laundry Ceria aya teh. Oh anu iya maknya. Ari passwordnya naon ieu teh? 12. Maknya salah Imas password lagi. Dan 12 tuh salah. Makanya sih salah mencet beren eta mah lain 12. Sak nu bener 12 nya. Benar Imas tuh orang tinggal maknya 12. Tuh salah password anak salah maknya. Coba cek eta di HP mana naon ada bener ieu teh maknya. Orang cek dina HP iPhone 15 Masnya. Geuning lain bunda passwordna teh Luna Maya. Tuh pan salah Imas maknya mending itu balik pisan. Passwordnya Luna Maya. Amparanya bunda. 12 password saya. Nu bener gitu. Imas, nah geuning eta teh bisa kakirimnya maknya sarua ieu aya gambar zaman ieu. Nanya. Maknya sih bun, tapi nyambung kan hotspot nama nyambung ya. Nyambung mah nyambung tuh. Tapi tuh bisa ya teh Mas. Nanya. Cing tuh, kalau orang cek, der nih mas kotaan. Bener gini kotaan, bener sarua. Maknya mending itu balik pisan mana mah Imas. Imas satu kemudian mereka ditanggung hiji-hiji. Ayo maknya. Ayo. Nah jeung beak segala ya kuotanya. Pakai nonton ieu kita YouTube kamari. Beak kuotana 5 giga. Imas. None bunda? Ari mana odok lagi laundry ka saha ieu teh? Kasih itu Mas mah lagi kasih Desi. Si Desi mah emang teh ngalawatan Bu Haji lain. Maknya. Hah? Kunaon kita bunda?
Buna milo atuh ieu mah. Maknya capek yo buna lompat ka Bu Haji mah. Pan kalewatan pan. Milunya. Naon eta maksudna Milo teh? Dibonceng gitu kieu mah teh sapeda gitu. Tah eta pisan ieu mah. Maknya Terbalik pisan. Si nyengsol mah yang dibonceng. Atuh. Aduh. Buna. Gimana? Ngegarep. Aduh. Besot. Buna. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Harus senengi ini tante sok tara ganti baju. Padahal cek urang mah ganti baju teh bete kotor. Aing. Mananya si Bunda teh asalami teh uwi-uwi. Neng Emok, geus naon ieu ti masih Bunda? Iya Mama Neng, abdi teh pada kumpulan. Biasa dinten Kamis pan ayeuna teh. Oh gitu. Tapi nah geuning acan kadangu ieu teh janjina sabahna atau tak janjina sabahan ieu mah? Apa nanti acan ya teh kumpulanna Mama Neng. Soalnya ibu-ibuna teh acan karumpul. Mama Neng. Har, Neng Emok. Dah geuning datang hiji Neng. Da ieu mah datang ngungkul Mama Neng. Mayar mah teu. Har, naon ieu teh ngomongkeun Ibu Haji? Henteu teu ngomongkeun Bu Haji. Ngan Bu Haji di ka mana ieu teh? Kumpulan Bang Emok? Har, nah ieu teh jeung kumpulan Bang Emok sagala. Emang ayeuna teh poe naon ibu-ibu? Kemis Ibu Haji. Har, poe Kemis ieu teh. Panya teh poe Minggu. Ari hutang Ibu Haji sabaraha deui ieu teh, Neng? Oh, anu Ibu Haji mah tinggal 2.500.000 deui. Har, nah eta teh jeung gede-gede teh, Neng. Maknya hutang Ibu Haji 2.500.000 ya. Menit olom-olom pisan, Neng. Nya apaanan Ibu Haji mah jarang mayar atuh. Janten loba keneh hutangna. Oke nya. Jangan satu hari kitu mah ku Ibu Haji dilunasan, Neng tungguan Ibu Haji balik heula nya nyokot duit nya. Muhun atuh Ibu Haji ari kitu mah. Antosannya, Neng. Ayo ah. Ari Ibu Haji teh hanya janten kitu asa rada bager gitu. Nya eta teuing Mama Neng kita apal Neng. Warga Dede ge da ono apaleun ieu. Nah Bu Haji bat jadi kitu teh. Oh gitu. Nya atas atuh abi kalebet deui nya Mama Neng. Panas di luar mah. Hayu. Hayu. Mama Neng, keur naon ieu? Biasa we Bu Era keur karpet. Ngan Bu Era di mana ieu? Jeung muncul ti kaler sagala. Iya Mama Neng, Bu Era teh geus ngalauk si Ica. Oh gitu. Kumaha cenah eta si Ica teh ayeuna Bu Era? Alhamdulillah Mama Neng, geus aya tanagaan si Ica teh geus kuat lah saeutik mah. Aduh alhamdulillah atunya ari kitu mah. Ngan Bu Era, nah si Ica teh bisa DBD sagala cenah eta teh. Tapi pada dicocok kurangit denggi jadi bede-bede si Ica teh. Kan si Ica mah kudu sakalian ke kebon. Oh gitu eta teh. Mama Neng. Har, aya Ibu Erna oge geuning ya. Mending pas pisan ieu panggihnya. Pas naon ieu teh Ibu Hajinya? Ibu Haji dek nanya, ari si Ustad teh dek mere hadiah naon Bu Erna cenah? Pak Ustad? Hadiah? Ustad saha ieu teh? Eta Ustad Maulana anu kamari ceramah geuning anu pas salat Id di kecamatan. Oh, Ustad Maulana. Sok Bu Erna bejaan Ibu Haji. Ibu Haji teh geus teu kuat ieu hayang nampa hadiah. Hadiahna naon? Har. Lain cek Ustad Maulana teh kamari ngomong cenah lamun urang teh berbuat kebaikan ke dibere hadiah. Oh, eta mah atuh hadiahna ge pahala Ibu Haji. Pahala teh Allah ieu. Har, nu bener Bu Erna ieu teh. Hadiahna teh pahala ieu teh, lain emas. Nya lain atuh Ibu Haji, mah nya ieu hadiahna emas. Mun emas mah Ibu Era ge hayang atuh. Tebalik pisan. Atuh ari kieu carana mah Ibu Haji teh katipu meureun. Meni Ibu Haji teh geus berbuat kebaikan teu meunang hadiah. Maneng, cing eta balikeun deui hampers Bu Haji. Har itu nya geus eueuh Ibu Haji. Pada teh mah hampers lebaran geus ka mana ieu? Teuing, pokona mah jadi hutang eta hampersnya Ibu Haji teh hayang nyaho. Hari itu Haji teh burung sugan. Maknya barang bere jadi hutang. Aing menitu manda.
Ayahnya gitu nah Haji. Tapi mana apal tuh? Mananya ibu-ibu teh? Nah itu teh datang-datang. Hari itu. Maaf Anjul. Tunggu sini. Maknya yang pas diantep. 1, 2, 3.